Eling-eling nu sok salat enggal ka masjid tong alat urang berjamaah salat sangkan tambih rahmat ulah sok salat di imah salagi aya masjid mah pribumi atawa semah ari teu aya udur mah ari salat berjamaah eta teh fardu kifayah diganjar mun dipilampah ditinggal mah matak payah. Lamun datang waktu subuh ulah sok ngagugut tunduh si setan mah makin lintuh da urang mah jalmi